wanina kamasuk sajagat raya kawentan ayeuna di kondangan Gusti Asma warisan untuk galur cacadan diliwangi berhana-gerhana wangsit pitutur nepungkeun asma wawangina teutur ceungit nyambuang kamasun pahlawan kantara pasunan nyaeta siliwang seuit angin-angin hayang mancanegara ulah sok betelimun pami balai cinten kembang ulah sok betelamun kami balai jadi kembang capek tungtung capek deh tungtung capek keprok atuh baru dah keprok rame keprokan lain asa dikaryakeun bisa atuh saberapa puluh tahun teu bareng manggung siga anu sono kamang musi teh sok inget lagu ieu teh rumah ini akan dijual lain gitu rumah ini akan dibakar boga sabariji rek durung teh ieu teh ieu teh reunian caritana reunian apa reuni pan eta kieu jadi kapal miarsa terutama kanonoman ya bobotoh anu di wilayah kecamatan Cileunyi sanes banyak beureum deui eta kitu Kabupaten Bandung tah ieu calungna aya banyak beureum nya alhamdulillah masih kena sarareha tos araki-aki teh sakene ngahibur alhamdulillah tajirkeun deui nya tah ka para murang kalih kanonoman anu anom ayeuna maksudnya mohon kieu lain teh hap rajuk ge buke heula ieu uing rek elu nimbrung ieu mah ye nah geuning jok ka dieu teu tah kolot we kieu ane prok sampai rada sekolot ya teh geus sobat teu karus ceban asa kagagas sabenerna mah nya gitu lain jadi calung adi prek kieu asli titiku dia namun nangtung titiku jadi gitu eta mah nah usit pisaan gitu teuing biar kituan biar cing kabelah itu bisaan biar halus sekali deui bisaan aduh cing belah dieu lain pas dikitu kan nyingkap ngerok teh rambut aing ngagayut aya lain gebeki laer eta ngagayotna gelo eta teh kaler neneangan eta daster tadi pagi-pagi di poe lain aku itu teh aya nangunyar teh sani praki aduh terus nggak nama kia hitung nya orang depan kudu ngajarkan ke barudak lamun rek sholat masuk sholat kela aya tara teh baru pak aya tara naon tara mani tara kaliwat orang nonyok saya ya lamun rek sholat pan orang cek imam teh kieu nya luruskan barisannya gitu kita baris tak orang kudu merek contoh lah ke barudak sih bener disiplin gila ya kene mengusit belah itu naon CAI gitu nah gitu so ya mau itu ingat we nya keprok deh barudak meh semangat
Abah keur main calung. Ya, anu keprok asup surga, anu teu keprok asup ka surga. diasupkeun ka neraka. Maksud kalau itu. Tah gitu. Nah gitu. Keho deui eta mah moal makan. Keho tidak. Aduh Gusti. Ieu teh aya sajarahna si Gatar teh. Cing kumaha. Sejarahna teh jeung kuring perlombaan. Eta teh Kan kuring weleh. nah eleh kunaon? Di balap ka kolong manehna eleh. Iya. Kan terakhir ngajak deui. Balap ngalacau Moal ngacau, moal ku bedog. moal bedog. Eudeuh dirawel. Dirawel. Jadi kuring eleh. Batak dilani si gantang. Ngarasakeun penek. Ieu bang jangkungna. Ngan iya aya leuwih nangaran teh. Naon? Kan sehari-hari mah kundang Basri. Kunang Basri. Tah ai kundang teh sok aya baturna. Naon deui? Jeung kanyut. Tuh ulah dipejakeun cenah. Jadi kanyut kundang. Kaguga atur nuhun ibu mugi sehat. Sok baris. Meh barudak barisaeun baris contohan ku urang sing bener baris teh. Gitu. Heuk ayeuna mah pan ieu keur musuh pandemi mah teu pernah upacara di sekolah oge. Aya jarak gitu. Sok baris Siap lah. Kutukuya ngaragaji. Terus Laksanakeun ideologi. terus Botak urang kudu saideologi aya. Sok beres kitu. sugan teh aya hartina keneh. Sing baris atau sing lempeng ti dieu ti lempeng. Cikur jangkung jahe kone. Aduh moal baris teh moal. Lampuyang pamura beuteung. Inung jangkung bapak tengeng anakna burayut beuteung. Keprok pantun deui. Pada dilajeng baris moal. Moal mah ngagokan sok. Urang di mana? Bieur. Di dieu sok. Ngabarisna kedah laras. Ngajajar. Mayun ka ditu atuh, Ka ditu atuh. Aduh Gusti, bener geus palarikun. Palarikun bener. Itu kena nganaon deui. Loba ya aduh tirongsokan ieu. Gusti. Nyaan eta nu mika nyaan. Dek lagu kana moal. Baheula lagu kana mah. Anu kieu teh kana engkau teh nolol susuna. Mau era ibu-ibu yang cerikeun Aya ngadenge lagu eta kolor teh nungtut turun gitu dah. Korosot dari tong tolang cengkat. Ara inget tahun 80-an. jadi baris teh kumaha eudeup moal. Baris teh eudeup moal. Divaksin. Ibu-ibu anjing aya instruksi vaksin. Jadi ditepak teh sok seueur ka izin. Sok atuh pan rek baris atuh. Rek baris bakadang lah. Aduh. Harapan. Tong leuwih teuing atuh. Lah. Gitu. Tuh pan baris kieu mah jadi mere contoh cing rapi. Kabarudak teh. Sing kayo wae. Siap gerak. Marukan kumaha sing dinanya.
Aduh Gusti. Li, tau gak diganggu li, diberi jauh deh. Siap gerak. Tegak gerak. Rencang kiri gerak. Naon namanya nyarios naon? Namanya naon sia? Sakali bro. Areling nanti ayaknya nih. Iya kumaha ieu teh. Cimong sih pindah tadi tuh atau musik katonyok beta ama katonyok. Iya macam. Ya. Iya bahasa aya goblok. Aya aing. Nah teu pake anjing. Ulah. Ya. Ku abdi diterangkeun. Bahasa naon tadi teh? Bro, gitunya kekayaan bahasa urang. Manya aya pada nyusulan ka ieu nya. Ari sia bari teh kinten kan teu sae atuh. Si Logor. Pinter Pak. Cas atuh cas. eta ulah luhur teuing sada atuh aduh. Gusti. Lain mah as ngaburahol. Meni tapi kabi tahun. Lain dikit teh meni kempes. Eta beurah atuh aduh. Sok siap nih. Siap gerak. Tegak gerak. Rencang kiri gerak. Senapina ka belah dieu ah. Senapina ka belah dieu. Senapina ka belah dieu. Ngabeledug deui wae ka Mas Taka. Kumaha cenah? Atuh Mas Taka mangusit eumeur. Ngalih ka paling ditu atuh ngalih. Tah kitu. Ulah diajar pelegu. Tah kitu. Entong beureuh. So, siap gerak. Tegak gerak. Rencang kanan gerak. Kunaon sih eta teh? Aduh. Eta bagus. Ya kunaon? Kunaon? Eta nonjok wae. Nonyok wae. Duduh. Gusti, ibu ditonyok wae. Panjang teuing ieu. Tong bejakeun nganjukna ngalih atuh musik ka palih tengah. Mohon hawatos. Tah di tengah. Tah di tengah. Dah. Tah di. Akak palih dieu gak? Tah gitu. So, siap gerak. Tegak gerak. Rencang kiri kanan gerak. Ulem. Karek hiji bieu urang gentos ah nampul lagu aya nama ah. Gentosnya. Gentos deui. Oh, siap. Keprok lagi ibu. Keprok deui. Kumaha? Iya. Yuk, urang ngalagu. Ke mana atuh si genorek? Ongkorek. Mang Usit anu nari apaan? Mang Usit anu nari. Oh iya, so. Rek nadong. So. Kudu ditiung. Ibu nasi. So. Kolocoran, kolomeran, anak hayam reang bae. Benar tapi ya. Ingat kan nya. Genaheun eta teh laguna.
Hei. Aduh Gusti. Mereka mana? Wainungna Ya. So, kolocoran, kolomeran, anak hayam reang baik. Kokosodan, kogoleran. Musit. Hei. Kunaon? Hei. yang tareang mah kemana yang na aya getentin Ceng. ulah nyiksa kuring atau tiba heula teh bukan nyiksa teh tiba heula berita nah mereka binatang kawan aing jika binatang kampung-kampung yatim budak centin saya nyiksa tiba heula mana teh ada urang nengkor urang teh geus tanya agak geus mus urang tanyut Ceri kira mereka nyeni. Ceri ketika ondel-ondel Ceri ini ondel-ondel ditampilkan nah jika si Basri bisa aduh ampun alah, urang kana calung heula. Ya, yuk. Iya, siap. ujur kawin sampai aku kogen Aduh. Musit. Ulah dibawa yuk mikna. Cek. Aya si Aheri, alhamdulillah aya Ayanto, aya Akung Barkah. Nu ngadeg-deg ieu. Kacalung sepuh. Nuju arisan heula. Aduh, kumaha ibu-ibu? Tos sarangkeun tak acan? Masih kene semangat? Maka orang lajakeun nih kanu laguna saudara. Aja Kak. Waktu depan hari tanusa ke depan anjeun imut mere harapan anja kelas salira dina impian paingan tepateng sakolebatan dupanutan anjeun ulah luluasan kapan abdi nuju ngantos salira daya datang ulah ukur dina impian kahayang mah tepat kasulebatan tapi leban teu aya nembongan iraha ulah ukur dina impian kabayangkeun salira
lali salira kadiri abdi tepang deui ku imut deui imut lucu aduh ngagelenyo aduh jujunan ku asanine dinten ieu urang ditepangkeun deui tepang sakali abdi teh janji tepang kadua hate marojeja tepang katilu abdi teh rindu aduh salira lucu gumuyu tepang sakali abdi teh janji tepang kadua hate marojeja tepang katilu abdi teh rindu aduh salira lucu gumuyu. Sore kamari tong eret sadana awi langit nu bengras taya mega mahalangan kagagas deui ngadenge seratong keret aduh asa jauh paninengan